abah rek nuluykeun perjalananna rek nuluykeun perjalanan deui rek naik ka puncak gunung nu aya di Cikoneng. Hiji ngaranna Batu Kuda, tah ieu teh ngaranna Cikoneng hiji Kabupaten Bandung. Tah namina Taman Wisata Batu Kuda. Tauh tinggal pemandangan abah teh aya di Taman Batu Kuda Gunung Manglayang. Tah abah erek naik deh ka luhur. Keun abah mah hitung-hitung olahraga we abah naik hayang apa siga kumaha di luhurna anu ngaran Gunung Manglayang teh. Sok abah tinggalan nepikeun ka hek-hek. Aduh ampun abah capek tapi keun abah malah disyukuri dinikmati disyukuri we kayaan kehidupan dunia mah da moalila koma abah mah geus aki-aki geus kolot tapi abah mah itu olahraga we naik ka puncak gunung tinggalan ku wargi-wargi ku dulur-dulur tah abah nepikeun hek hok naik ka puncak Gunung Malayang teh tapi abah mah keun we lah hitung-hitung olahraga hayang apa abah mah hayang apa siga kumaha tanyakan Batu Kuda teh nu aya di suku Gunung Malayang teh tapi abah mah hayang terang ka puncakna tah wargi-wargi aya anu karemping nu wisata ka Paman Batu Kuda. Tah abah ayeuna rek tuluy ya naik hayang jelas ningal luhurna Batu Kuda teh Gunung Manglayang teh siga kumaha. Tah ka wargi-wargi ka dulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota. Tah upami hayang terang nu namina Batu Kuda teh ieu tah sewaktu-waktu upami hayang terang sok dongkap tah katanyakan Batu Kuda. Tah moal nah ayeuna mah musim halodo mah teu teuing tah saya teteceanana alhamdulillah abah kacapean geus naik luhur teh tah sacana karek 20 perjalanan yang mudah-mudahan ka wargi-wargi nu hayang apa pemandang Gunung Manglayang teh ieu tah upami hayang apa jelas etis sok dongkap ka dieu amun teu hoyong apa 100% mah tonton we video abah mengucapkan terima kasih jazakallahu khairan abah mah panjang nu dipedar mugi ka dieu we wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aduh, ampun kacapean abang kata naga geus kolot abah keun abah mah disyukure dinikmati. Alhamdulillah teu cilaka oge mangga mimipir pasir mah poe jurang ieu teh.